Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya di langit Bandung Germayu. Mohon kang mana ngiringan Wes atana dipamundur di Teteh Sulastri. Oke, mundur di doa nanti sadayana wirena rekan urang sadayana ajeuna. Kang Yos, Kang Boncu, Neng Wina, Bunda Melda nuju di pasihan cocok itu damang. Iya, sing engal di damang gede sadihara sadihari. Amin. Layan tiasa halangan deh sareng urang sadayana. Mundur di doa nanti sadayana atur nuhun. Jang peting geus ngalingkup ngarungkupan daya Bandung anu hibar sinar lampu panto ati geus narutup mipindingan kawih asih anu halon tur halimpu geus paanggang geuning urang pajauh reka saha diri nyungkeun nu disungsi geuning nu diteangan duhieun tetembong-tembong geuning taya hibaran di langit langit Bandung ngempurhung bulan kermayung di lemah Bandung kapidangdung diri ditundung di langit Bandung ngempurhung bulan kermayung di lemah Bandung kapidangdung diri ditundung sakali deui muluk di doana ti sadayana wirana rekan urang sadayana khususna oge khususna deui warga sayang anu nuju landangan teu damang. Oge sadayana umumna warga semula nuju teu damang urang doakeun mugia sing enggal damang sadihara-sadihari kalayan di pasihan kagiatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Keikhlasan manahna dina nanti ya cocok atur nuhun pangduan mati sadaya. Amin ya Rabbal Alamin. Atur nuhun kana pangtojo Jang peting geus ngalingkup ngarungkupan daya Bandung anu hibar sinar lampu panto ati geus narutup mipindingan kawi asih anu halon tur halimpu geus paanggang geuning urang pajauh reka saha diri nyungkeun nyalu nu disungsi geuning nu diteangan duh ieu
tetembong-tembong geni kayangi beran di langit, langit Bandung ngempur bulan kermayung di lemah Bandung kapi dangdung diri ditundung di langit, langit Bandung ngempur bulan kermayung di lemah Bandung kapi dangdung diri ditundung.